Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur sadayana Bungi ayeuna kanggo teterasan film pendek anu wengi dilajengkeunna engkeun nya. Kanggo judul Pamolah Budak Mora. Kin tayangna di wartosan deui. Kanggo enjing insyaallah aya judul ngawangkong deui nya. Ngawangkong terus pokoknya namanya. Pokoknya terus iya tinggal videonya. Oke? Aduh, Lur. Mat ya. Aing ngomong baru udah kemarin, heuh. Teuing nu tungguan tadi atuh ya. Tiga na penting mun cara pen maneh teh. Seliat penting pacar. Biar lumayan ada jauh. Awak itu ka asa ribu kieu teh. Kemarin orang eueuh Lur, kemarin teh urang teh. Heeh, ka mana atuh? Ya, orang di Saruan. Kemarin kan jadi buntu. Bubar Obat tuh. Obat ini sampai sabaraha. 7 tahun ya bentuk. Astagfirullah. Sing bener atuh obat. Aduh. Yang depan kieu. Cerita syuting kayak katanya. Oh iya, mah resep nyebut bajana resep kita teh ngareungeut si eta di si Manjul. Kayak seuri pokoknya. Saya baru udah lah namanya. Orang nyarita orang mah. Lalu nyarita kita Lur teh kamu teh inget mereka sok bisnis teh ya. Kamu butuh motor Lur. Oh bener anu nanyakeun ka urang ya, anu neangan motor ya. Urang ngajual ya butuh urang teh. Maco. Urang butuh mah. Heeh, buat urang nanyakeun wae ya. Yang komplit Lur. Yang motor komplit ya urang teh Lur. Harus urang mah motorna sabeula. Teh hidang sugan aya urang rek naik na kumaha sabeula. Tidinya lo nya. Tah, deui Lur lagi ya. Nya kira mau dihibatkeun tadi. Dekat di skill mendingan sok nunduk vi obrolan jadi pokok Lur. Cong inget-inget lah mana tuh. Galanya aduh pokok. Namanya orang tanya. Aing ngaling selintingan. Mana teh pentingnya ngomong-ngomong ka dukun teh cenah yang beungat. Siap, orang mah aya di itu mah dulur pemajikan rumahnya pemajikan orang. Iya, pabeuli Orang boga dulur ate dulur deui. Kalau gitu pokoknya bukan mah eta we lah. Tawang. Pisahan. Ada anak itu Dadak bunga. Tahu urang yang kitu Lur ka mana. Mah itu pira mah teh. Buka toko emas. Wah, ada loba duit atuh. Toko emas mah Lur. Waduh, ya wah. Tuh pakai modal mah Tibang modal lagi tinggi cing obeng. Teu hidang eta mah ngarampok atuh Lur. Ada temen kamu nyerita lagi muka toko emas lah kirain dagang Lur. Teu hidang Lur. Lah. Urang kamari Lur kelurin ka daerah Tanggoh ya. Aya nu keur ngarumpul rame di jalan teh. Malahan mah aya RT-na, aya RW-na, Linmas Lur. Keur ngariung ieu teh. Urang teh penasaran ya, ngeureun we dinya teh di jalan teh. Nanya, naon Pak ieu teh? Ieu cuma aya bangsat. Bangsat naon cuma teh Pak teh? Bangsat lampu naon cenah. Si bapak teh. Kita untung teu digebugan gitu teh. Tuh dari kebukaan Bangsat teh. henteu Lur. Ku ditanyaan unggul di sidang. Sidang. Si bangsat teh. Ai maneh cenah ieu teh. Kalakuan teh naonan cenah nu ngabangsatan we lampu di dieu paling ada wae atuh lampu teh. Oh. Ecuk si bangsat teh. Wah, punten
punten pisang abdi teh hilap cenah kapoekan cek si bangsat teh si RT nyeletuk aya syarat teh kapoekan kumaha atuh da lampu di dia beak usia di badogan cenah. Jadi baru kan RT mah kapoekan gitu ya. Aduh, dasar Kecida RT. aduh, tengah artian RT aya lu tapi itu rame bae nya. Oh kan Bingung ngawangkong lah nya, ame Ini haneut. bari nungan barudak. Nungan barudak. Kumaha? Berapa ieu jadi tawe lah ya. Hari tadi orang kulin ke kebun binatang. Kamari ke geus lebaran. Liburan. Liburan. Orang teh. Satonya. Segala aya di kebun binatang mah ya. Oh atuh. Kebun monyet aya. Papanggih jeung gajah meureun. Hah? Masih mau gajah. Banget aing. Besi gitu besi teh papanggih. Ah iya gajah. Yang mana masalah gajah orang mah, masalah babi. Tuh nya. Kumaha tah? Ayo nanya ka urang teh nya, pikiran urang teh. Pengunjung sarua. Pak cenah. Ari gajah teh cenah. Tungkul wae cenah. Gajah babi. Aing kalau kemarin sih ngomong gajah jadi we aing inget ka aing sorangan. Aing siapa? Babi maksudnya teh. Kemudian ngomong Bapak main wae teh ka urang. Cenanya babi karunya cenah tungkul. Ka babi mah nusuk tungkul gitu. Bener. Ari murah tungkul. Apanya kunaonnya? Ayo urang teh sudah si bapak teh teu beuki geuleuh ya. Si banyak teh serius teh ngomong teh. Kunaonnya Pak tungkul wae duka cenah. Karunya ada teh cenah. Karunya kumaha gitu Pak isieun. Nanti ngomongnya urang teh. Isieun kunaon Pak? Pak cenah. Babi eta teh karunya pada isieun gaduh mamahna babi nih. Ya, hidup mana lagi babi, hidup lagi pasti babi. Ya, atuh ayo nyentang lah ka jelema teh, lain kolot. Lur, tadi balik cumaan numpang rahasia teu. Aing dap. Urang mah datang pangpadeurina balik pangheulana teh Ya, ngata lur sering lah. Saya kumaha lah. Kumaha lur tadi teh kita balik cumaan ya. Kayak nuker rahasia lur duaan. Di mana? Itu tadi sisi jalan. Di dia di warung. Orang teh ditempokkeun ya udah. Yang nempok urang teh gitu. Rahasia anak kunaon. Eta nu saurang tos jumahan, nu saurang bijil ti warung lur. Baturana keneh teh. Cek balik jumahan teh ditanya anu di warung teh. Ai si lain kunaon teh jumahan tadi? Si eta teh. Ah, mau da urang mau HP, cek si ieu teh cek nu di warung teh. Kamu tuh jumahan. Har, naon urusanana cenah? Jumahan jeung mau HP. Cek si teh. Da tadi itu dah cenah tesameh jumahan ngade wawar lur. Ngade wawar cenah. Mau HP dipaehan. Cek da toa teh. Mau HP dipaehan. Ah, urang teh daripada cek nu teh jumahan teh daripada aing paehan cenah mending kene balik aing. Baru kan si eta mah Lur. nek dipaehan urangnya. Meureun ditah di Pareuman HP lur. Tarik silih kadek wah. Loh, gandeng-gandeng ting itu ngobrol teh cuma aing keur salah ya beneran. Gandeng atuh penting-penting serian teh nyaho urang keur sare beneran. Matuk. Maka urang mah suka sama teh nu pialo. Ayo sini aja. Boleh kan boleh. Kopi mabok. Balik. Bawa kopi. Lebar aja teh. Senang tinggal ayo. Senang aduh aing mah sia mah kan. Kadek lu. Ayo lu ge haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur nuhun dulur sadayana anu atos nonton Sadapa TV. Anu setia nonton Sadapa TV.
pokoknya tong hilap like komen jeung subscribe benernya enaknya Share. tong hilap share oge nya soalna gratis pokoknya mah share like subscribe naon lah pokoknya mah gratis tong hilap deh upami aya kritik saran naon tong sungkan-sungkan sok komen nya komen cing rame engke aya season grup Sadapat TV kanggo macakeun komen-komen dulu sadayana nya mungkin aya blog-blog lah nu kalitu lah segala kanggo macakeun komen di dulu sadayana sakitu hatur nuhun pokona mah kanu setia nontonnya pokona tong hilap hatur nuhun Salam balado jengkol.